ge jangan tis. Ulah ngagulung wae kai. Ulah ngagulung wae rakaji. Tak gitu Jang Ustad. Jang Amir. Pih Barjan. Barjan Kang Haji mah tara mere racun. Cek Kang Haji lala jong haram eueuh. Kang pilot tatung are-are wae gitu. Ya bener, ya Jang Ustad utamina wae. Haram ngadukeun jelema, haram ngadukeun jelema. Ayeuna lalajeng. Tingali atuh kronologisna. Lalajeng teh. Jalan caritana dan teu ujug-ujug ngadukeun jelema henteu. Raja ge boga pikiran, ieu teh nyelametkeun negara. Nyelametkeun negara itu Jang Ustad. Yo apa kawan teh cegekan wae Jang Ustad. Ya. Haram. Bari ini talajo. Minta ulana deui. Beri mana susulumputan Ning tadi milu keprok ning tadi. Ai sugan teh resep kieu ngaji. Wah. Bukan terame kadus oma. Lihat hatena si Haji. Gitu Jang Ustad. Kang Haji malah resep. Ari Pak Haji nana baru kana ti mimiti prung saya marah Kang Haji teu kaliwat. Teu kaliwat. Baru kana gitu tah Jang Ustad. beres Pak Haji nana. Cul perusahaan Kang Haji mah. Kana tahu Pak Haji nana. Aduh. Ayo mana we teh resep kieu nya Kang Haji nya. Kitu Jang Ustad. Yo haram. Eta teh sarua jeung jadi provokator. Nya nyaho kronologisna juga haramkeun. Tinggali kasang tukangna nyelametkeun negara. Gitu. Kulantaran putri loba nu ngaramar raja-raja terek parasea ieu negara terek dipake jadi lapangan papaseaan parebut awewe. Hiburan ka urang mah Kang Haji. Kesangka Haji entis gitu jang hiburan mah urang teh. Kang Haji mah Jang Ustad. Regepkeun rentan. Dibelaan salat oge di jama. Di jam Raden Soda nepi ka eta pasang kieu. nepi ka lemes. Pasang kieu Jang Ustad. Newak leungeun nu ieu dibawa ka dieu eta. Ada dipoto we ka dieu. Di dieu Abu Siku Jang Ustad. Plak dah. Lempeng ka gadona Jang Ustad. Eta didinya nomor teh Jang Ustad. Kitu kana sama ngaji mah. eta seri hiburan jeung Kang Haji. Haji teh ngocoplak we di tadi. Tak sing min. Lain ngocoplak atuh Jang Mir. Eta jang oma teh kadus oma. Da kitu yang bersama. Murang teh. Alah. Jauh kat jempe we kat. Oh cicing wae meneh. Ya resep atuh Kang Haji. Cara Kang Haji saya info juga Kang Haji. Tunggu gulung singa wae. Beres. Jeung tibatan ieu mane ieu ngagugulung we nomor. Tak kadus. Ieu mah ngitung we nomor di Singapura dihitung di dieu. Ya, rek meunang we. Itu mesin. Eleh ngutruk. Ya, jeung tibatan urang masang nu kitu mangke di mana meunangna tong dina elehna, dina meunangna diparabkeun anak pamajikan. Wah, bener. Radang tidak judi, jadi kulit, jadi daging, jadi sungsung, jadi balung, jadi bagai pangawasa. Karegepkeun. Diracun tah. Aduh. Secara tidak langsung anak pamajikan teh diracun. Aduh. Percaya ke Kang Haji mah. Najan utang punah kita tetep diracun tang. Ulah orang, mending lajo we kieu. Gaya harap. Nuhun Kang Haji ah. Ber. Ai mana we teh. Ieu mah Kang Haji mah seuri ku Jang Ustad teh harita tah. Kumaha teh? Bahasa Jang Ustad ini kan Jang Ustad kawan putra putri din. Yo. Budak teh seuriji. Nu hiji mah lalaki. Nu hiji awewe nu cikal mah. Tah, budak nu awewe mah pemurus sekolah di kota. Ya, meureunnan boga bahasa keren. Murai Jang Ustad, aduh, keren mata kurang kurung batok hirup era. Eta budak nate bebeja ka Jang Ustad nya harita teh. Ya. Pah yang diri bonding gitu nih. Ya. Cek Jang Ustad teh naon nya diri bonding teh diluruskeun. Gitu lin? Ya. Harita Jang Ustad ini boga bahasa keren atau ti anak. Bahasa ieu bahasa salat di masjid. Makmum masih kena pemalatak dengan
mangga satu acara ngalaksanakeun salat para wargi sarayana supados diri bondingkeun heula wae. Atong di beja-beja tuh ngajeng. Eta Kang Haji tapi ka hebat salat oge. Aduh. Salah nempatkeun. Nu ngatang yang usah abeh regreg, Abeh regreg yang usah buru-buru, yang usah ka Mekah buru-buru, yang bisi tereh maot. Aduh, benar. Laksanakeun rukun Islam nu kalima. Aduh, mempunyai kesempatan hirup. Sawah lega yang usah isuk-isuk ini ke sawah. Tak balik di Mekah moal macul senang. Aduh, macam alot. Nama kemoal. Sarana hayang ke Mekah manyaring tengah peuting yang usah tahajud. Tahajud, benar. Sabadana tahajud surat Al-Ikhlas 30 balikan. Surat naon Gitu deh. Wih, surat Yasin 2 balikan. surat naon Sarang surat tanah. Pecakan hayang ka Mekah mah. Senang. Insyaallah Muhammad sul deui balik di Mekah mah. Naon sababna apa dijual sawahna? Senang, Jang Ustad. Balik dari itu mah senang, Jang Ustad. Ya kitu ya usah sampai lah. Aduh, reureuh heula ya jago teh euy. Oh. Luar biasa ya Ustad. Ubi Kang Haji ka Mekah teh tahun sabaraha nya? Lan, ka Mekah teh tahun sabaraha? Wah. Insyaallah tahun hareup jang. Suka teh ngeus. Acan aja acan. Mika hari wangeun Kang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cayuna Jaya di darat Jaya Unanu Caleg Ira Jari Sangga Timut Putih. Kuli. Yumi menga baju mingkem. Amingkem. Ya Allah, moga-moga ya Allah. Gunungan abdi juragan Panu bin datang karuhuna ye Bintaro Bintang Murni deh sahaja Bapak Panu nya bawa deui Biasa. Kresna dipayana atana pijuragan Nabi Asya. Mudah-mudahan aya dina kakiatan lahir batin dunia akhirat sehingga ini ada kemenangan gelutna mudah-mudahan Ngaruhun teh beren. karuhun Kang Aya naon ya Kang? aing keur dijampean ku kupu bu sana ceuli atawa papatong beureun alah bawa-bawa dunungan euy Bawa-bawa kacanir bang cubet curelit bak diledot. oh tatah ngalawan deui euy Wah, ngalawan deui hebat Panu ngagurinjal deh itu. alah nya cenah euy Percaya. jago jeung jago gelut teh mah Persen. ningali Panu deuleu Jangan balik tapi gitu. ka bangbaraan gitu peurupna maksudna mereka ngadagur carehamna arasoma Eta teh ngan ora kaya arasoma ngalalapkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil atuh plos peurup Panu Dewanata ngan ukur ngakan angin pletrok deh diteke. peurup Panu diteke ku arasoma Panu ngajerete ka tukang bari ngagelom permen goblok sia celeng permen teh celeng Permen karet. iya geuning permena ieu mah ngahajurkeun semua baktes Gusti aya naon Alah, ya, jauran babaturan teh. ngahajur geuy babak teh Gusti hak ditarima aya naon ieu teh salik lur aya naon ieu kelana eta bubeungetan nepi ka percis Bangkok
semua waktu gede Ulah kok itu sora. diterima ayo roh gitu Genggerong diuk beda beda kuat kan. sada dalang emas Allah tetep ngomong tuh ulah sok di daun sakompet daun ke gitu belegu Tahun disuruh uruskan nggak hadir ke siapa bakal lagi diuk aja naon diuk Yo, nangis kararumpo. saya mulai hari-hari gitu tak kena negara paktena tuh diigelan Lebar. tak kena negara pakte mulai tuh diigelan lebar Lalai kapiceun lebar. ayo naon karena rumpul itu nggak hancurkan semua baktos gusi diterima kan diterima wah tacan aragung Naon teteh. insya Allah upami itu segala dema kuau di nama tilu ramuan naon siya teh naon ya teh eta dunungan palai gurame lain gurame diterima sia diterima hah mana diterima semua karek tilu ramuan Lebar lebah. 5 bulanan deui jigana parabna nu hese teh talus daun talus ampun Lain saya tahu bonge tadu. nakar pisan budegna sia eta Tibu budak. Tara nyamung mengomong. insya Allah pulan Gusti tapi dari pugu cai napa ngiten teu cocok di urang mah gurame teh duka kumaha barorok Teu cocok meureun. sararuwing aing mah teh hayang gurame diuk maneh lah diuk aya 10 mah panginten aya pulan tenang anu gede nama namun pan eta mah kangge bibit Oh. geus gane goblok Daun dura teret. sadanu adan Cikene adan. hawar-hawar adan tak jam sabaraha je Cacan waktu. lain adan kata nu nyarek sia aduh tuh sangka geus jam lohor deui Mendingan sakocepan waktu. wayahna sararea ieu nagara dek ditinggalkeun ku dunungan urangnya teh ku Gusti Pati innalillahi wa inna ilaihi rajiun saha Gusti naon saha nu maot eueuh nu maot ya Allah ya Rabb hari Yosua tuang Rama aya keneh bapak aing mah naon panyawatna gane goblok tah geus komat nggak gitu di gua antep Ajab tuh untuk dibawa ngomong wae. ini aya ngajejek kain jaga si eta tah Teu bawa nyamuk ngomongnya. teu damang naon tuang nama teh aya keneh oh liper Oh. pingkeun wawartos ka abdi upami boh didinya tak boga dulur boga baraya lamun gejala liper mah ku belut Ya ku hanyiran. ku hahanyiran atawa ku tutut ada eueuh nu maot barina ge his ku tutut ulah kucang kerek ulah kucang kerek ulah wakang ngadebat tutut Tutut. eta teh obat mujarab luar biasa Tari cager kamu. haji turun ngan omat ngalana ulah dikepung jalineuk tutut mah Aduh. aduh ampun anjing ya teh kalah neungeul di bejaan teh gane goblok geus magrib deui
anjing ulah tiseun teuing ngararomongannya Nah itu tadi sakitu gandeng sakitu reto bo. aing-aingnya hirup teh dibedakeun ku pangeran Dibedakeun kumaha? da disarwakeun mah cilaka atuh bedakeun kumaha sia teh Da kumplit eta irung aya. aing mah dihararina wae ku jelema teh Naon waktu dihareureyan Make dihareureyan naon? ini ka toko meuli radio nah da sangkilang weuteut teu disada ya moal di sana nasi ada budak goblok Dari di sana tuh. HP mah eta mah ngageter ngan ulun ngomong ya halo tidak ulun malan atuh meuli TV gamarna we wungkul bosoran depan manehna budak atuh. ulah gusti manehna budak wis kututut liper mah kabina-bina teuing teh eta naroseun tadi teh landong moal lepat kututut da eueuh nu maot eueuh nu maot Baru maot nu geuring. ya pantes atuh ku tai mah kututut ai kabina-bina teuing teh naker budak teh potong di bawah ngomong teh goblok geus subuh deui wae nya nu adan teh coba nah tere teh nya hirup Beli asa teh keneh waktu teh. sataun gaul jeung si eta teh bese jeung heeh Eta sawios Gusti kam didenge si ieu mah nya di balong abdi seueur da mah nyambung atuh. kan anakna mau ulah diala karunya Udah kana teh. iya urang sarerea dek ditinggalkeun ku Gusti Pati nyaeta rek lunta ti ieu nagara wayahna urang di dieu anu ditinggalkeun sing ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun ieu nagara ciptakeun nagara jeung ciptakeun puseur daya anu kondusif hai kondusif teh naon Kang waya sia teh tam-tama teh nyaho kondusif teh nyaho kondusif anu sok jaga peuting geuning baju hejo hansip eta mah goblok sia teh ciptakeun anu aman tentrem siap Gusti sabab lamun karasa aman mah pan ku sararaga nikmat beureunya oh kantenan damang we kututut mah dijamin cing kumaha ieu pikiranna si ieu Teuing. tah kitu ngan umat supaya engke kahareup urang ngabogaan sumber daya manusia anu berkualitas anak-anak maneh kudu sarekola Anu handal. dek kumaha ngajawabna tantangan anu bakal datang ieu nagara lamun teu dibantu ku sumber daya manusia anu berkualitas nu handal Dibantu ku pendidikan. berat ieu kemajuan zaman teh Beki dia beki canggih. kamu aja ayeuna mah geuning barudak teh geus paling terkena internet nya Gusti Dunia maya ayeuna mah. dunia maya Beki dia bayangkeun eta dunia maya teh internet teh baheula teh dipake ku badan intelijen negara batur batur. ayeuna geus dibebaskeun di batur mah berarti geus leuwih canggih leuwih ti kieu Leuwih ningkat betul. heeh kitu aya di urang jadi bangsa anu sok tuturut munding keneh mundingnya pan dibawa ku garong ge cilik we nih is cangkangna mah ulah naon sia teh tutut kaburuyan lalawara teh ulah cangkangna mah Picen cangkangna. seukeut teh ulah lalawara ceuk tarucingan teh mah cenah makhluk naon Doh. anu manehna di jero cenah mamawa imah
nyoreng tutut. naon cing tutut eta mah tutut nah sia teh jauh-jauh kana kasir nah saha nu mau kasir belguk tunggu teh si goblok Kesah teh. abina-bina teuing Ai kesah teh mah bener. geura rarabdas kitu geus komat deui wae eta ulah Gusti awios ku abdi di alat tututna mah lah aya geus saja ini kitu biantos di balong satolomong mah ieu gegege Jangan coba kemer tetangga we tuh. pikaguluhun ayeuna Gusti grupina ieu meuni kakara acek ya ini acek teh cing pangajakeun saha kitu urang mana ti mana nomor sabaraha nomor HP na nomor sabaraha tanyakeun nah ieu acek Tuang rakan deket terewes nomor 7 ya Akang cek aing oge juragan panu ngaliwat matang boro budak ngora nini ngelepek ngalepak atuh boro awewe lalaki ge Kang. ya ngelepek nini kabetar gelap Adi dege teh. tanyakeun saha kitu urang mana ti mana Satria kaulah nun kula Satria aduh nepi ka andalemi kitu sasauranana Satria teh sih ngaranna tanyakeun Dog. Naksir kaharana ngan hanya ka saeutik ieu Satria teh ngahabet resep ngukut marga satwa buat teh ka Akang teh teh. anjir ka aing je Wah, henteu Kang. Ai marga satwa kitu. porosotkeun sasampingna ku aing Gunting kutangna kaja. Jauh porosotkeun. ajarkeun ngukut resep ngukut marga satwa cenah euy ka aing Ada mau abaina deui ka Akang teh. aing dianggap kelenci Akang mah marga lantaran. ada Satria kaula saha ngaran pamidi persanten mangaran kaula teh Pandu leres aduh tobat teuing alus ngaranna tanyakeun papanjangna Pandu naon Pandu Sutisna Oke. Pandu Hendy. Pandu ngaran leres ti mana kaula teh ti nagara Astina tobat ti nagara Astina nanti kusir daya atawa kaula teh ti karaton nguningakeun bulan ieu teh putra mahkota Wah, Raja Astina. putra mahkota negara Astina Raden Panu aduh Gusti tobat teuing Keur kasep geuningan ieu teh putrana Raja Astina anu berat beunghar keur kasep teh putra raja. tanyakeun geus boga pamajikan acan Nepi nah ka si Aceh nepi ka merangsang gitu mah. kan naon po itu melong wae istri ka agan Make ngelelan segala. ka abdi ke nama hiji Tong goreng bibir rek mah awet. wae edaekeun mah Goreng bibir mah awet. nah goreng bibir udah kaput we bibirna Mah awet cemplak. Oh. Cemplak kena ge. ti mana we ke dupi salira teh saha ngaran kaula leres Gandara Suman Suman Oman si Dodi Pak Haji Oman atuh teh mah. si ngecap duit biasa Haji Entis yang ngejauh nama teteh Make pia Pak Haji. nenek micin salah alah ai eta nu tukang saha abdi nang Disangka Aceh. Nang naon. Pak Haji Agus nang hanapiah kabin kesenian deledek teh Eta teh Pak Agus Hanapia. dan perfilman Betul. di Sparbud Jawa Barat Di Sparbud Jawa Barat. ada napi abdi teh Messi Pemain Barca. Messi teh abdi pemain badminton nu pangalusna Barca Barcelona. di mana namanya
wangsul ti Mandura mulih ti Mandura leres bade nya bade wangsul ka Astina nemeh teh tos ti Mandura teh tos ngiring saembara ngiringan saembara atuh palinten para tos sareng saembara para anton aduh tuh geuning lain ti mangkukna ini teh ieu teh kumaha teh jeung nyiwit ieu kumaha teh nyiwit nyeri geuningan nepi ka bohak teh nyiwit nu kitu mah reng saembara teh laras dikersakeun kaula teh hasil ngagonol putri 2 dah nyaeta Kunti Nalibrata sareng Dewi Madrim di Mandaraka aya 2 nah ada hiji Kunti nya kitu pangiten lalakona kaula teh kedah hasil teh 2 jadi eta pigarwaeun teu acan jadi bojo kaula nah margi kaula teh gaduh lanceuk gitu maksudna kumaha cenah kakasihna Kakang Dastarata kaula mah kumaha pamilihan nu jadi lanceuk we moal bade ngalalangkungan rantosan pamilihan tah eta etika di Astina alah eta bener aya eta Kang teh teu hawak sanajan lanceuk nan teu ningali kumaha pemilihan lanceuk we kita hormat ketua hormat ketua neraka teh kapan eta teh lanceuk lalaki guru ratu wong ngatua karo kadang tua cih itu cek kadulur teh eta sasauranana andalemi dalemi eta teh lancah lanceuk guru ratu wong ngake pada kelingan pada keling naonan ya Kang atuh nah itu jelema ngasebrak wae anu tukang nah eta teh kurang saeunan atawa kumaha da moal teu ka Kang ebel meureun eta kecebrek wae kapaneureun atuh lamun kitu mah kaula anu mawi atuh den upami kangeng berita teh di nagara naon aden teh kaula ti nagara Prasajenar Priyogi abdi kangge raket naon eta mah senar atuh senar ieu mah plasa jenengan Plaza mah toko meureun ada beda deui toko jeung nagara tuh senting binatur aduh kumaha ceuk mubajir urang ini tinitan teh atuh nah lain di mangkukna ceuk-ceuk oge oh jadi salira teh maksad ngiringan saembara sae atuh ulah pugagnya lampah pugag lampah kumaha bade ngiring saembara mah tiasa bae tiasa naon kapan sih geus-geusan istrina paratos kagono ku salira doh da kaula oge hasil kitu ieu mah supados walatra we bade ngahargaan kana lengkah salira angkat ti ditu ka dieu mangga teh teuing itu 2 putri kasangakeun wah ditamihan dibikeun ka sae teh ya agana naonan ieu teh urang geus capek jadi ai ka batur dibikeun ai ka abdi henteu anu ngingicrik teh dibikeun teh bare ai abdi nutun-nutun henteu da aya naon mah ka abdi keneh nya kahayang mah ah nyaan dewek kehirup teh dicuekin lain goreng nasi bakagel syaratna nya syaratna mah kedah ngelehkeun heula kaula we kakara aing ngadengekeun dunungan ujug ai kakara saumur ngingicrik teh kan lain ujug abeh walatra jadi sombong di mana ngajodoh teh meureun moal aya gangguan tidak munak-munak teh sama eta teh banyo kumaha sanes banyo lamun kaula ngelehkeun sampean teh bade seren sumeren 2 putri kasangakeun lamun kitu mah bagja tah kitu tageuningan
nanging sawangsulna upami salira anu eleh naon syaratna acek borohkeun acek borohkeun ieu buru-buru heug maneh elehan ku acek keur dibere naon hayang naon borohkeun na si Ece na ieu mah kadulur teh kitu ngadoakeun keok tarik bogohna teh awewe teh heeh lain nyaretos pisan bogohna nyon kadunungan acek kumaha upami kaula eleh acek kersa dipasikeun heuh teu naon suka acek marido doakeun ayi cing eleh nah gitu kaciri ku kitu ge nya euy bogoh ca awewe cek dewek tuh ku kitu ge akang geus katawis da lain ke juragan pandu ka dewek namun cai iso mah percaya siapa kadenge geurentesna eta awewe wacana mung cenah ka pandu mah juga kuuk dumeh ieu meureun melengkung juga kuuk eta pada mahkota sakitu lamun kitu sarana kaula satuju pandu mangga eleh anjeun dua putri bilih palai tamihna ta ieu tamahna ta da eta keur naon nu kitu kurang ngaruksak batin tapi kuda yang sumi bilih imah bilih palai TBC mengatabih ku ieu pami kitu sarana panu siap tenaga pikiran mangga tega lara tega patri tega satuju kaula aceu ku aya dalam kaula eleh nya doakeun ayi cing eleh oh tuh mundur sih pandu gula didoakeun cing menangnya sayang anjir iya mai hani iya yang jemput oke yang ya awewe nya bakat ku boga ayeuna mah kitu awewe teh luasan awewe ayeuna mah ka era kan kan abdi yakin agan bakal kengeng abdi tilu tong tilu kan bisa sekaligus tilu atuh apan dulur kaula teh tilu katilu kaula lanceuk kaula jeung Adi Widura jadi warahtara aya abdi maneh-manehangana simut bikang dang delet tang tumila gitu oleh kabutut maju panu dawala itu saya marah dola yuk ngan ngarintangan we wah garelo mah gitu ngan ngarintangan we teu saurang montong cenah newo-newo panutan nu gelo teh malah chef gan naon sahabat abdi kumanya matna entis menipono entis Panu tepira kaula sadaya-daya aceu cek acek oge nya aduh Suman
dah cek nu kitu teh lamun teu didoakeun ku Acek eleh moal kieu dah kami nyalahkeun ka Acek sing ridho Acek dibikeun ngadoakeun nyebakeun asik Acek jadi jelema beunghar aduh ece jadi jalmi kaya kene Pandu laula sadaya-daya kaula nyangakeun beung tanger tek-tekeun suku genteng blokeun kalayang bade nyangakeun pun lanceuk Acek Gandari alah yang tilu ka awewe tilu sekaligus Kang sekali Aboy init nyasa kaboyong dah duh cing sopan salana soek euy duh banyak lain soek aing ge nyaho naon mejus ya udah beda melangir aku angin namun karya menimpa meledos ya hitut mau dibawa comra aduh daing naon kabeukina nu kitu alah rumaos akang teh tadi enjing-enjing ngadahar cang kudu buruk jadi anjeun teh rumah saeleh rumah sakalayan nyangakeun pun lanceuk panuhun we ulah dinya nyeri da sanes kange kaula ge gaduh lanceuk doh kagungan raka leres putra mahkota negara Astina teh tilu nu kahiji lanceuk kaula Kakang Dastarata kadua kaula teh panengah katiluna Widura da Widura mah abdi aduh mudah-mudahan tong anu bungsu amit-amit Widura teh aya laguna nah kumaha ya Widura elok bagaikan rembulan Widuri teh nya Widuri atuh Widura jauh-jauh alah nah ya kan loga lagu teh becus euy tapi nyari goodbye asal loba panggung tukang genyereng mah jebeng itu tadi leung keneh ngadengekeun timah cenah nah itu di pemitian jadi ieu teh lain kage salira kumaha pamilihan nu jadi lanceuk we kaula dah di dia awalna kaributan di negara Astina mungkin ieu Dewi Gandari teh bakal kapilih kurakana Dastarata nyata ku Dastarata Jami Lolong Bonsonong itu kayaanana dugi kangke ieu Gandari teh sumpah doh hayang loba anak ratusan beres nyata hayang malespati katurunan Pandu kitu kayaanana iya ge tina nyedotna cinta dedeh ulas asih engkena barang duwi ka karaton Astina teh tina asih timul bensi tina nyaah timul ngewa beres awal tina kaributan antawis turunan Dastarata jeung turunan Pandu iya ge yakin bakal jadi Bratayuda antawis Pandawa Kurawa teh tidinya awalna kaributan beres nyaeta ieu Gandara teh engkena bakal jadi patih Astina anu ngaran Patih Sangkuning beres kitu ieu Gandara atana pisuman numutkeun riwayat tina Mahabharata ya akang nyaan ajen nu jadi adi kan jadi lanceuk wow moal aya Gusti Panu makulan eta sanajan Dewi Kunti Dewi Madi mengagabrugan oge can waka ditarima beres meureun can bisi meureun dingin we da can aya kapilih ku lanceukna sumuhun panerikeun geuningan kumaha teh Suman Acek kaula bade laporan ka nagara yen Acek parantos kagungan jodoh niat mah kaula milarian jodoh teh geuning Acek anu langkung ti payun doakeun Ayi Suman Acek
di negara Astina yakin niatnya negara berat beunghar buru di joro-boro dipantau layar tengah imah buncile itu baduit pasti iya nu bakal nuruskeun jadi raja mudah-mudahan aja sakit rupina mangga bade langsung ngiring ke Astina anjeun Gandara kaula bade wangsul heula we ka Plaza Jenar bade nguningakeun kalayan laporan ka Kangjeng Rama atuh wilujeng salam bakto sekat tuang Rama parposkeun ya ka Kangjeng Rama mangga mana itu Nusa Palihna mangga pot lan tepangkeun ieu Gandari sareng Kunti sareng Madrim mangga neng pale ditu neng ya Akang gitu riwayatnya euy sumur matak geuningan bibi masa ada sok ngupingkeun kiai heeh oh percanten bibi saur kiai cenah kumaha teh bibi sok kadenge kon aflaha man tajaka naon hartos ha didinya domirna teh kana hate oh nuduhkeun teh jadi bagja pisan hirup di dunia keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena bener bibi borokan jadi si horeng eta teh babasaan teh universal nyai oh sumuh tong borok keur manusia heuh mobil oge pan aya kotor mah kabilatorna geuning gerejed moal bisa maju geuning heuh jelema ge kitu sarua malah ku goreng hate mah moal bisa diubaran ku salat moal bisa diubaran ku zakat puasa mau ngahaji bener sanajan eta dilaksanakeun tapi tetep hatena goreng moal ditarima moal bener sumberna na hate da sumberna mah geuningan kudu balik deui ka fitrahna jelema mah nya kana kebersihan teh kana kebersihan hate teh sumuh malah dijamina oge pangbagjana pangbagjana hirup di alam dunia dengekeun heula atuh apa sidik kita tadi oge ngabejaan bagja hirup di dunia lamun geus bisa ngabersihkeun hate nya eta pan sumberna teh na hate sumberna dina hate sagala rupa oge sumuhun ulah nyaji teu disaha-saha anu bersih hate mah bagja we di nu bersih hate mah dirabu di pangku anu goreng hate mah da kaituna ge bakal teh semplek dincak semplak kitu salah kieu lain tunggu di parut catang dirumpak nya picilakaeun teh nu kitu picilakaeun kaituna ge nya benar bibi aya ku bagja bibi peuting ieu panggih jeung kabogoh saha di bibi ha kabogoh teh saha itu teh Joboga kabogoh loba takang oman ti Sidodadi Pak Haji Darkim Pak Agus Lioban Bantis Kang Pilot Kang Robot ngarukan Kang Dayat Apih romantis Kang Aan Pemda kabogoh Nyai Wungkul Lurah Cijengko kabogohna Lurah Cijengkol kabogoh bibi kades di samping urut potonganana mata aing mah kasohor datang ka lemur teh sok disebut tuh cenah si logor itu si Gobra ngaliwat pajar kita tuh si Gobra si warasaan ngaliwat kades si sampih non teh burukan teh pepotongannya Pak Abun Kang Ade Suhaya non teh bener Apih Dono eta RW Nana Bapak Ojang Pak Ojang Baki Bupati nya kumaha Pak Ojang Suhen marukana panggih jeung bibi teh sok teh Bapak Wakil Bupati keur meuli seureuh nawa keur meuli seureuh Pak Ade non teh pusat hitan teh eta teh nya di Pagaden Pak Haji Muklis paingan nutur mah marukan loba kabogohnya ieu mah parewenana tetep di Lebak Siu kitu-kitu wartawan loba nu ngicilik-ngicilik ka bibi mah Pak wartawan Wahyu teh
Ti media Marukana. Ti media Hah? Jakarta. Pak Haji Dadang Metro Aya burukan. ketua PWI teh PWI. kabogoh bibi teh Eta teh. Marukana Ya. baheula keur ngora bibi teh sok dipoto bugil Aduh. baheula keur ngora teh sok dipoto teh cangcutna we bungkul heuh dina popoean paingan Kang Wahyu di media Jakarta yang ieu Kang Wahyu nun teh Marukana teh Kang Dadang ai bibi keur lempang teh sok dipoto bujur teh bujur teh. heeh dapang gede na salemur bujur nyai hari Oh, paingan subut si jublek mah. Paingan Marukana tah nepi ka ayeuna Haji Pepen ti Tangulun kapeletna ku bibi teh nempa bujur Pemajikan deui. Kang Opik ke buah dua teh kepelet. nya Haji Wahyu menurut Majalengka ka dieu nutur-nutur Kang Opik foto buah dua apa di belan. Kang Opik foto buah dua kan dari ieu malahan loba nu minta nomor HP ka nyai Allah eta. Pak Haji Omon ABDR minta nomor HP ka nyai ngan teu boga HP teu borah nomorna HP-na ge teu gablek Ya. Pak nya Waom radio nuansa teu nutur-nutur we. Waom Radio nuansa subah. aduh wilujeng ngadangukeun ye dina radiona sewang-sewang Sumuhun. di band pasnya Tiben pas kulan. nya dina raraga hari ulang tahun Kabupaten Subang anu kasabaraha teh 64. anu ka-64 Ya, anu Dirgahayu Subang Ayo ceu Anu dipimpin ku Kang Arul tamu. Kang Arul nya anu Ya. ais pangampihna Ya, tadi geningan aduh Bu Ica. sadayana desa nampi hadiah Laras tina kagiatanana kantenan. nya sok tingkatkeun prestasi desa masing-masing Allah laras supaya leuwih maju kumaha carana tenan. hah Laras kudu leuwih alus poe ieu tibatan kamari nya ta eta disebut ditingkatkeun teh. jadi hartina ngaronjat dina sagala rupana kreatif produktif jeung sajabana Laras terus kamu anu mimpin ayeuna Pak Ojang Pak Ojang aduh saurna Bapak Bupati mah mudah-mudahan kayak musibah mudah-mudahan nya ya sing salamet we. sing enga mulih deui ka jati mulang ka asal deui Ya, kalau- wangsulkeun deui kana kabersihan hate nya laras sing sehat we kulana. yakin ai ngaran-ngaran hukuman teh eta teh pitulung Pitulung laras nyaeta ditebus ulah leutik hate sing gede malahan sing lebar manah we urang mah. oh lamun dibandingkeun jeung kaprihatinan Rasul wah jauh keneh Wah atuh teu dicaci dimaki dianggap nu gelo jeung sajabana sumuhun dibaledog ku kokotor wih dakwah teh mulih dakwah teh ayeuna mah balik dakwah teh menang amplop amplop gede ulah dibayar. baheula mah Rasul mah ieu mulih dakwah teh ditaplokan ku teh onta Teh onta meredogan Tuhan nya marukana disebut lagi jelema Allah. disebutna jelema Allah ha dina sadar di dieu Sumuhun kulan romantika kahirupan nu aya di dunya teh kudu kaalaman ku jelema sewang-sewang laras gumantung kana lalakonna sewang-sewang sumuhun sabab setiap jalma ieu meliaran jelema lalakon beda-beda lalakon terupi-rupi pengalaman terupi Nyai. sumuhun aja gitu kan sabab aya jelema hirup keneh mah aya ieu aya jatah pikeun tobat pikeun husnul khotimah sing halus halus katungtungnakeun mudah-mudahan atuh kulan aja nya kitu tah ieu nya laras kulan wilujeng ya kasadayana Ini sehat masyarakat Subang Subang laras anu dina waktos ayeuna sasatna dipieling alut-alutan tungkap kantenan nganuhunkeun ka pangeran hakikatna sumuhun laras hempak merbayaksa ti sadayana desa sararumping sa Kabupaten Subang laras tumpuk kalihna ti eta gubernur Sabalemur gubernur nepangan masyarakat sabudereunana Jawa Barat Jawa Barat Pak Aher Paknya Pak Aher anu kasep hoda ayeuna mah zaman singkatan geuning naon nih Pak Aher atuh? Asep Sunanar jadi Asun
nya Oh, disebut asun. Asep anak jadi rebeh disingkatna teh Merekis iya Kalah karena sungut kai. ngaran ukat jadi robot disingkatna jadi akhir teh eta teh Pak Ahmad Heriawan. Oh, Pak Herde. Gubernur Jawa Barat, Bapak urang sararea sa Jawa Barat. Oh, eta teh Papayung Jawa Barat. Ya eta dina raraga sosialisasi pangwangunan, prestasi sapanjang janten gubernur anjeunna. Sumuhun. Naon wae pangwangunan anu parantos dilaksanakeun anu teu acan pandikeun dikeureuy. Ah, teu bertahap dan naon. Nya. Teu bisa sekaligus. Mode Pak Asep mamimpin teh Mimpin naon Pak? Sakotak, tapi salawe negara. Ai Pak Aher mah pan sa Jawa Barat. Sa Jawa Barat. Ngaran-ngaran komo ai di kota mah geuning heterogen aya namanya penduduk teh. Nya rupa-rupa padat. Rupa-rupa adat, rupa-rupa budaya, rupa-rupa karakter. Alhamdulillah di Subang mah geuningan ieu ku ayana Pak Ojang bertahankeun budayana. Sumuh anu dina danget ayeuna sasatna digelarkeun pagelaran wayang golek sasarengan sareng gubernur Sabalembur gawe bareng nya eta bisi nyusuk budaya-budaya deungeun lain bisi deui geus teh geus narobos geus nyararusup ayeuna teh budaya-budaya teh geus narobos ayeuna teh kaula geus narekap ayeuna teh urang bertahan we urang mah urang bertahan we teu kurang budaya di urang ge heeh malihanan dalang teh seueur di dieu teh di Subang teh wah dalang uju teh di Subang aya nya dalang sano ayanya dalang uju aya malah dalang uju make bade ngiring Bino Jakrama ngiring Bino Jawa Barat anu di sesepuhan ti Pepadi Kabupaten Subang sumuhun pangongkosan kene Pak Ojang tah patanang ti Kabupaten Subang mudah-mudahan cing menang amin oge doana ka masyarakat Subang amin nya patanang ti Kabupaten Subang dalang uju doakeun cing hasil ngabanang bokor kancana amin dina Bino Jakrama dina abdi we bahanan eta tak kitu nyai sumuhun kula mudah-mudahan eta sate buah dua ka dieu ngintun patata alhamdulillah nuhun aji aya wae katampi satena nya apih barjan ayanya aya heeh nuhun urang tepang intun tuangan Kang Mamat Wanareja aya nya RW Nanang Lebak Siuh tah api angkun akang aya api angkun aya heeh di samping teh nuhun Satuan Lalu Lintas Pak Omon ABDR aya ngalih saurna teh Kapolda nya heeh balik dewe ka dieu kitu ka Kabupaten Subang nya Aji Tarompet aya Wilujeng Subang maju Subang gotong royongnya Wanaya Group Wanaya Group aya ka seniman seniwati Kabupaten Subang sok tingkatkeun kreativitas urang sadayana sae aya di luhur Neng Layung Sumping nuhun Kang Dadang Wanasari aya malihan ieu juru kawihna oge urang Subang ieu Neng Nunung Nurmalasari urang Subang urang Tegak Kalapa nuhun nya CP Pul teh aya Aji kulangan kasadayana we nuhunnya leres wajah non teh wajah sesepuh ti disebut par aya panunung aya panunung Sobari saparakansa wilujeng tepang dina wengi ieu nuhun Aki Umaran Aki Ubaran Lurah Maman Cijengkol teh aya Palurah Maman nuhun kabogoh bibi teh ka eta Lurah Maman anu merkosa aing baheula di kebon teh di kebon sawit deganes di samping teh aing keur umur 12 tahun teh diperkosa di kebon teh aing di kebon teh umur 12 tahun teh geus blong geus eueuh reman aing teh geus eueuh cacang kedan heeh tah kitu aji sae didoakeun masyarakat Subang sadayananya ti kawit ais pangampihna sumohon beh dituna ais pangampih Jawa Barat Pak Aher miwah ti Disputpar Jawa Barat Pak Nunung Pak Aja saparakansa
sing Parajang Yuswa Arageng milik sadayananya Oh sumuhun. nya sakitu ti bibi assalamualaikum Waalaikumsalam. ya Akang abong kena naon akang. pinuh kudidikan jeung atikan Oh katenan. Budakna soleh. budakna budak soleh Soleh. Raden Pandu Kayung yun. Tamu budak teh. neme teh Kumaha kulan. ka ibuna karakana ka para pini sepuh sadaya sungkem heula sungkem Dah. Sung. pada ngusapan pada ngadoakeun Eta pada pukul budak carekeun. sarekeun sama juragan Pandu teh ti budak Ti murah kali keneh ge kulan. daek peurih ongkoh budakna Paingan perahan atuh. nu matak ayeuna hirupna teh peurahan we Sumo. sarengkak saparipolahna teh Laras. tah di dieu pentingna didikan teh jeung atikan Sumuhun. war pangajak kasadayana Laras. dina ngeunaan pendidikan kumaha diolahna ieu sumber daya alam lamun ku jalma-jalma anu teu berpendidikan Ih atuh katenan. tangtuna oge kudu ngaliwatan heula akademis naon bae da rupa-rupa ieu teh piduiteun teh anu aya di lemah cai urang Ih moal laras. sangsara sebenarnya mah Moa Kang. hah Moa asa urang nyaeta kali sumber daya manusia anu berkualitas asa daek mikir urang teh. tong borok kitu dina kitab oge pan genep rebu genep ratus genep puluh genep ayat 830 genep ayat eusi tungtung ayat Sumuhun. untuk orang-orang yang berpikir Betul. Anu berhasil teh. anu berhasil teh nu malalikir gini euy Malikir jeung loba kadaek eta. loba kadaek Ya, kerja keras kerja keras tidak mengenang lelah. tidak mengenal lelah oh beres Kang ya Kulan. di alun-alun Pemda ieu teh Kabupaten Subangnya Sumuhun kulan. dina raraga gubernur Sabalemur Laras. kalihna ti eta pokona pisannya eta Milangkala Nu ka-64 Kabupaten Subang anu ka-64 Dirgahayu Dirgahayu kulan. reueus akang Laras. seueur budaya-budaya nu aya di dieu anu penting dilestarikeun Oh katenan. pikeun mertahankeun budaya urang heuda kasohorna negara urang teh euy lain tina teknologi lain tina militer tina budaya Tina budaya Kang urang mah. nya komo juru kawih Subang mah aralus sorana Di dieu mah gudangna juru kawih teh. gudangna Bade nya bade neng aya layung. sangarna yang Nya di dieu mah. Bade neng layung pan hiling apa teh aya sangar di dieu tah can sangar naon ya? ha Sangar di dieu teh mah. aya sangar tari di teh sangar seni Sangar seni akang. mana bieu oh Pangnangan kan. Alah. Dah. sangar juru kawih aya Akbar Bakti. ha tahu bener sangar seni nyentrik Nyentrik tuh. sangar seni nyentrik production di Soklat sama Subangnya Eta caket. Nandang Nugraha nuhun wilujeng tepang kreatif barudakna euy Wah, kreatif. keur mah gudangna seni nuhun wilujeng tepang kasadayana ieu nya Lah, sares. kantun sinkron sareng pemerintahanana Laras. sangar-sangar nama geus aya gini ieu oh Ngabinannya. atuh dalang uju ayeuna jadi patanang di Kabupaten Subang ke kaping 20 genep 27 28 Di Kabupaten di Bandung. Kabupaten Bandung Tempatna Kang. nya mudah-mudahan cing hasil didoakeun Amin. udah anu kitu mah papangi-pangi ajang lamun pangi keur si hujang tek wae Urang mah sing alus sing mikir urang. Ya. Lan teu acan sumping Pak Gubernur Acan.
menuju di perjalanan mudah-mudahan selamat pantas malam minggu macet euy. Macet Kang teh di ledeng teh. Hah? Oh di ledeng teh. Macet. Eta pan muka MTQ ieu naon? Naon Kang? Oh MTQ naon? MTQ. Sa Jawa Barat. Laras. Tingkat Jawa Baratnya. Di Karawang. Tuh pan dina MTQ ge aya ieu nya. Aya. Dina dalangna aya anu disebut menuja kerama. Menuju Krama. Nyaeta kerama teh kawin. Kawin. Ngahijikeun. Mohon. Ulah nepi ka dalang jeung dalang teh baheula mah silih teluh. Laras. Dalang salong kapan silih telu. Panayagan jeung panayagan ning. Wow, palolontong. Datang panayagan nalajo teh naon rek banding-banding tuh. Nganggap enteng nih ke batur teh. Awas ya. Alah. Alu mampah ngeprek soder merak ngiping sosoderan. Tina gendengane pun gawil arti Allah. Di mana wae sering? Apa di mana wae? Nah, ada dekat kita tadi ke di dieu. Ngajentu Lain eta teu melang dunungan angkat ka dieu ka Medan. Medan perang bari dihina batur. Dihina, dicaci, dimaki kita ku batur. Beak bersih dihina teh. Sugan aya hariwang, sugan Dunungan urang maju ke Medan Sumatera Utara. Medan Ganalaga gitu sia kunyuk. Medan perang. Medan dan Nalaga ke Sumatera. ngomong teh. Lain-lain asa. Cing, kumaha ieu kira-kirana? Kira-kirana kumaha? Heula lajoan ku si lain eukeur. Manya dewe kudu ngarama. Oh. Dalai Kira-kirana nu meunang nu mana? Nu meunang mah nu teu eleh. Sing balik penguin ngomong teh. Doraka sia goblok. kakolot teh sia eta. Da kudu pugu jawaban teh da kudu ngeunahkeun dengan hate. Da kudu kacekal jawaban teh. Dauri teh ngomong kitu teh tina kamelang ece. Tina kahariwang akan. Ai bapak hare-hare. Poko amak Nya. Sok bujiekeun oeng-oengan teh nya. tutungkusan teh kayaknya. Tanyakeun ka tukang goong. Pak. Jelema teh ngararomong tuh. Kang pilot. Kang pilot. Buru teu na semar teh lain ku orai kadut ku ilmu. Pelmu komo cek abantis. Sok bujiekeun oeng-oengan teh nya. Jang. Doa mah panti memeh hinit oge. Sing meunang duanana. Tuh udah ngomongnya tuh tepi ke Yang hartian. ngepret teh ka aki-aki. Tepi ke hartian. Lamun batur mah ku aing jauh gebro. Tojok kolot gitu. Mana nu eleh na make kudu meunang duanana. Da kudu anu eleh. Sing meunang dina ridho Allah jang. Eleh menang. Ngaran-ngaran menang dina ridho Allah mah nu eleh lapang dada, nu meunang moal nepak dada. Wah. Hari kolot kan. Hate jang. Tenangkeun jang. Tangkeremkeun, ajekeun. Babarengannya aki-aki melain eta ya. Datang terem aing hate. Oh, Kalah kau pergi goncang. ka mana si Dawala jang? Jang. Tang. Alah, naon di akang itu tadi memandear. Aya nu ngajual HP euy. Dibeli ku akang. Dibeli ku aing paling teh jerona teh kosong. Kesingna wungkul. Nah, sia teh HP dibuka teh di jero teh baterean, segala rupana kosong we. Mun urang Dibayar. mun urang Nu membuka. ngajualna budak. Mun Cenah dititah kudu diiket. Kulan ceuk sia. Digeuleuh teh aing kasih cepot aduh. Nah, tapi nabi lain nipu nanti kan dulu Eta suuk sapincuk. Cangkang nae wungkul. Ika hari bangen kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di cayuna jaya di darat jaya unanu jalik ira jari sang ratu mut putih. Kuli. Demi mengapa mingkem. Amingkem. Ya Allah, moga-moga ya Allah. Gunungan abdi juragan Panubin.
datang karuhuna ye. Datang karuhuna. Bintaro bintang murni deh sahanya Bapak Panunya bawa deui biasa Kresna dipayana asana pijuragan biasa biasa mudah-mudahan aya dina kakiatan alah bawa-bawa dunungan euy bawa-bawa kacanir bang cubek curelit bak diledo oh tatah ngalawan deui euy wah ngalawan deui hebat Panu ngagurinjal deh itu alah nya cenah euy percaya jago jeung jago gelut teh cenah beresep ningali Panu dulu balik tapi gitu ka bangbaraan gitu pereupna maksudna merek ngadagur carehamna arasoma eta teh ngan ora kaya arasoma ngalelepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil atuh plos peureub Panu Dewanata ngan ukur ngakan angin pletrok diteke peureub Panu diteke ku arasoma Panu ngajerete ka tukang bari ngagelom permen goblok sia celeng permen teh celeng permen karet iya geuning permena ieu mah pan ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy sanajan dironjat-ronjat oge ayeuna pek pecakan ku si laing tetep da dina otak ngapakeun ayeuna apal isu poho bener lintang tikang ngagupai ka barudak ngora ari kahayang gede di sekolah dai nafsu mah moal leungit sanajan pika aki-aki oge aya wae ngan cing sadar si laing ge cing mawas diri kahayang teh atuh sinen alus sorana kenang alus tepakna cik atuh tong diheureuikeun rojong kahayang ge jentre pisan dina katerangan nyaahan atuh geura pek ka batur nyaahan dedeuhan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang heula ka batur ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang pedit tanaga nya mere heula atuh ka batur teh namprak ke terus heeh tawaf nguriling ai tawaf teh artina nguriling ieu modder abong dititah nguriling der kios di kurilingan neangan lawang anu longgar nguriling saha makhluk Allah anu teu tawaf anu teu nguriling tawaf gitu kan ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawaf mun jadi pamimpin meureun nguriling ka tepi miring anya celang ka padesaan bisi aya masyarakat anu teu dahar bisi aya masyarakat kampungna jalanna ruksak ulah ceuk beja wungkul nguriling hirup mah dina wujud urang ngerepek getih da nguriling kana jantung tuluy kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh ja teh berkat tawaf eta teh ai sia henteu sok kurilingan bisa eta tangga nu teu dahar cenah urang teu bisa mere datang bantuan kanu beunghar tuh aya dulur urang anu teu dahar bejaan ieu mah rajeun dibere beas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh heuh kanu deukeut teh nararepina teh ulah kitu nu matak lamun ieu nagara cekolot ieu lamun ieu nagara hayang mulus rahayu gemleng salamet ulah riributan wae pek geura mararani di pancuran Talaga Arum ai maksudna kan Talaga Arum teh kumaha pancuran teh artina kokocoran bener pancuran
ngan kulantaran kokocoranana loba nu menat rezeki dikocorkeun ti pemerintah keur ka fakir miskin dilegleg aya nu menat teu nepi ka handapna mah ai talaga teh puseur kahirupan jadi dinya puseur kahuripan tuluy dipenat ayeuna pancuranana teu ditepi-tepikeun kanu leutik teh pan asa ti rakyat balik di ka rakyat kuduna teh ieu mah saware-saware pan eta teh loba nu menat ai arum hartina seungit sok saling sengitan nu matak moto Jawa Barat mah silih asah silih asuh silih asih sabab naon masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat silih jungjungkeun silih bere tuh saling sengitan saling wawangian nya saling jungjungkeun nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu na lain wujudna ieu tah tapi eusina Semar teh naon sabab naon sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh sanajan wujudna kieu da ieu mah falsafah beungeut bodas hartina teh ai beungeut mah gambaran hate gerpek tempo lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh bakatut we nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu jiga seuri itu bisi-bisi ieu dimitoskeun dar aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema digali mawa kantongna teh kantong kosong kosongkeun hate jika mana-mana ge kosongkeun grepek ulah boga rasa ieu aing pangunggulna ulah boga rasa pang benerna boga rasa ngaku bener batur henteu ngaku pinter batur henteu ulah lamun urang boga rasa pinter tak komo batur menang we ilmu teh dikosongkeun mah jiwa ieu deui di semah-semah teh meuni duh bekah liang irungna teh asa kapuji dimitoskeun teh hare-hare bejaan geus waktuna terbuka ayeuna mah zaman transparan ayeuna mah lain zaman ti kotok di lebuan tapi ti kotok ditreukan dengekeun keun ngadengekeun meureun teh sugan kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh hese teh mancing bapak aing abe ambek lamun ambek lain Semar ganti ku robot ya tah kitu punten Pak ieu mah gambaran Pak ayeuna mah teh balik deui cepot ka bapak ya meuli hate teh ka aing sia teh tong sok kitu tong sok kitu sabab setiap jelema nu bersih hatena teu jauh ti nu beureum heuh dewek teu boleh ngeleketek we ka manehna teh supaya manehna ti gubrag tina kamanusiaanana pecakan euy da nu sok nyilakakeun mah nu deukeut heula anak pamajikan gara teu kurang-kurang enak pejabat nu ngarungkuk di bui alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar tuh kade dibalik eta aya naon mahala mahayu nya nu matak pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki menang duit bapak duit ladang naon ieu teh dah duit di mana kade bapak abdi teh ulah diracun
entong borok make jeung ladang basilat Bapak menang kesang sorangan lamun can di Jakatan 2,5% ulah waka dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana. Aduh, eta solihah teh berkah. Apa di Arab teh boga pamajikan solihah teh heuh. Dari pamajikan abdi solihin we kenapa. Sarua eta ge hartina mah. Tak itu Pak numatak Bapak dewek mah salilana tara dahar eukeur lapar tara sare eukeur tunuh tah ieu aki-aki jimatna ieu Naon maksudna karena dahar tara dahar keur lapar naon kata maksudna tempo we nu lapar maksudna nu lapar dan nu lapar mah tara si banyo acan panggih jeung hakaneun kedewek we teu nyaho leungeun mah pinuh kukuman atuh puguh nyeri beuteung kaituna teh usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun bismillah nya tertib agama manitah tertib kada katuak-tuak kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu. Nah geus di Jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh tuh bisi melatnya kan jadi usahakeun sanajan sakumaha lapar ge bebeja heula kanu boga lapar ulah sare eukeur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug nu tunuh mah di mana we di mah batur ge goreng daging umatak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh sare teh tulakan heula janela tulakan heula panto tertibkeun heula tah sabalikna urang memeh maot sare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-denge na lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib bener kan sing tertib da bener ngahiang itu bener-bener kita mau tengah hiang urang teh gara sok haleuangkeun ku Adede cing tarik teh anu gelis anu kasep ngahiang duka ka maneh tuh nya anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu goreng patut dan di hadapan Allah madalah eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua nu matak falsafah Jawa Barat nyaeta pajajaran hartina teh sarua sajajar di hadapan anjeunna mah naon eueuh pangkat eueuh tukang beca sarua eueuh nu matak ka deui sing hati-hati heul beda deui jeung cepot baheula itu pan beda gitu dan nu nya ka aing teh ka hareup mah beda meureun beda kumaha nya generasi muda mah heuh kurang teh meureun mualan nu matak baheula mah geuning can loba kiai can loba ajengan diayakeun ngaruat lamun budak disunatan teh sok diruat kudalang teh hartina diruat teh dikuatan pamadeganana supaya istiqomah dina agamana nya nu matak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen sasaji saaji sakieu rujak warna 7 wah bacaeun nungku teh euy iya ayeuna mah kupat leupeut tangtang gelut hapunten Bapak sembaheun abdi dama-dameun abdi ieu mah anak karo jadi bapak da moal aya abdi mun eueuh Bapak mudah-mudahan Bapak pun biang pun bapaknya mudah-mudahan
cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna. Amin. Ageng jasa Bapak teh ka putra. Amin. Seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka bala leunghar ladang nyakolakeun indung jeung Bapak. Geuning teu balitungan Bapak jeung indung teh ka anak ladang nyakolakeun nu matak kurunyung geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anjeun. Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku indung ku bapana. Aya naon dina sampean Bapak? Aya naon dina sampean emak? Mudah-mudahan Bapak emak cing langgeng aya dina tempat kanikmatan boh dunyana boh akhiratna. Tak kitu euy. Bagi bagi tinang bagi lawas bagi lawas sok kadanan hari bongan bangkong eta bongan bangkong kacai tadi mandikan genengan tadi mandikan bongan bohong kati tadi jadikan geningan abah teu dijadikeun.